Silaturahmi geus jadi kewajiban kabeh jalmi. Saling sapa ku bahasa jadi hal nu utami. Tapi teu kabeh silaturahmi bisa lancar dijalani. Nya silaturahmi jeung mantan contona geus kabuktian saat urang kontekan jeung mantan justru kalah jadi pertikaian. Boh pertikaian jeung pasangan atau pertikaian jeung perasaan. Karena sang mantan datang di saat urang geus boga pasangan. Jadi intina kabeh balad kecuali mantan. Karena nyatana mantan mah baheula nganyerikeun, ayeuna justru musingkeun. Jadi mantan mah mending oge diwadalkeun.